gagap pisan ka urang teh mun teu mere nginjeman HP sih. Pejakeun sia kasih mah apa rek kamu gandeng kita teh lagi belajar ya kamu mah kumaha eta nganyowa HP urang nu kieu wae ngene tuh gandeng atuh aduh bener was teh ieu jadi wele udah kana berisik teh sok tuh kumaha tuh belajar heeh aing sok pejakeun sia ka mah poe juga. Selamat siang anak-anak. Siang guru. Apa kabar? Baik. Oh iya. Tadi udah pelajaran pramuka ya? Iya. Bu ai kasih mah bu meni dipangmeunangkeun wae ai ka urang-urang mah heusan. Ganeng. Udah. Ibu enggak pilih kasih sama semuanya juga enggak. Kamu enggak boleh kayak gitu. Kok kaget malah ulusi ibu mah tuh udah di kanan kiri tuh anaknya. Anjir. Kamu enggak boleh kayak gitu sama dia. Dia mah anak baik, rajin, pintar. Baik, asik. Kayak gitu kamu. Dengerin. Ibu mau ada pengumuman. Pengumumannya mulai hari Senin. Asik, naon euy. Libur Panjang. panjang. Asik. Libur 2 minggu. Asik. Nah, tapi ibu pesan ya, meskipun libur, tetap harus belajar di rumah. Atuh libur belajar. Kamu mau pinter enggak? Kamu teh nilai 5. Ini mah 9 semua di rapot. Alhamdulillah. Ini 4. Kursi. Aya nu ceuli monyet. Monyet. Pokoknya tetap harus belajar di rumah ya. Ya. Apalagi ya, Ibu. Iwan, Ya. apalagi Iwan. Ditonyok bu, aduh bu. Hati balik tuh sok bilih di dari di. Udah. Wih. Tuh, Udah tuh silakan kumaha ge kumaha. Lancar, lancar. Wah, si ibu mah pilih kasih wae ah. I can you. Nah, bel udah bunyi ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Ibu pesan yang tadi nggak boleh lupa. Hasan kamu Belajar. Ini masalahnya nilai 4, 3, 5. Ini 9. Kamu mah nggak usah belajar. Ini kukunya bu, panjang bu, coba. Kukunya panjang bu. Udah pokoknya sekarang pulang. Jangan munggaran ngan saukur heureun. San, kenal maneh? Kayak kieu ngagu duh. Anjing, aing boga ieu. Naon euy? Petasan. Pepetasan? Nang gimana? Nang meuli atuh bapak urang. Ieu urang seuneut teuh. Yok, cobaan. Halus teu. Aing oge goblok aing teu bisa anjing ngajedog. Sia teh. Halus basan. Kumaha mun si goblok? Urang jahilan. Ayo. Heeh, kumaneh aja ngobrol. Aing di tukangan di seuneut. Hayu lah. Ayo. Siap. Duh, kamana si bapak teh lila teuing ieu tungguan teh euy aing mah. Kenapa? Hasan, ieu kenuan si bapak. Ngajemput. Ieu Kenapa? akur tuas tuh tapi pan aya tugas urang teh liburan panjang. Oh nya. Bakaleun kitu kerengke. Da urang aya rencana ieu teh. Ka mana? Tuh hayang ulin. Oh benar. Si liburan gitu.
Astagfirullahaladzim. Kenaon goplen. Aduh, Iwan. dak terpanang, Soalnya pelajar. Iya ke bari nungguan si bapak itu panai tugas teh urang hayang ulin ngarencanakeun gitu. Hayang apa? Naon? Ieu di dieu. Hayang dinosaurus. Lah, Bener kan? Bener mah. Tapi urang rek ngompol heula. kita jadi kumaha eta? Cepengan lah. Cepengan. Oh, kira-kira. Cepengan. Cepengan tah. Terus oke. Ayo ngongkol lah ayeuna. Oke buka. Ya, Urang rek ngompol heula nya. Namun barengan ieu mah. Dasar penasaran tapi ulah waka dibuka nungguan si bapak we. Naon ieu teh cenah anak dinosaurus tapi si bapak melihat teuing penasaran dibuka. Naon jang? Bapak, ieu Pak aya ieu anak dinosaurus Ade, si Iwan Ieu jeung si Hasan tapi tong waka dibuka. cik buka cik penasaran Bapak ge. Bisa buka tuh. Sok. Naon eta teh jang? Eta cenah mah anak dinosaurus Pak eta teh. Pak, Garoblok barudak teh. Ku aing mun kapanggih tingalikeun garoblok pisan. Aduh. Barudak kitu. Kebual. Ya, ngeteli keneh kasih Iwan jeung kasih Hasan. Kateuting ngajailan ka budak aing. Tingalikeun mun panggih ku aing. Arab anjing tuh salah. Awas we pokona mah. Aing mah neuteuli. Budak aing sakitu polosna di jailan. Jeung ku petasan, bapana beunang anjir. Kabeledugna ih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Jang. Kumaha, Jang? Kumaha, Jang? Itu pan bener liburan. Ya, Jang. Tapi abi teh yang liburan ke luar negeri. Aduh. Kelah. Kiraha initna. Ya iraha we mun bisa mah saengahanna we, Pak. Kelah. Duitna di mana Bapak di? Atuh nganyuk ke saha geula-geula nu penting mah nyumpunan ka hayang budak. Di karunya di aduh ya budak hiji-hijina teh hayang ulin. Sokeun lah ke urang pikiran ku Bapak lah. Keun we neangan ka mana we duit mah nya. Ya, pikiran-pikiran tapi boga sobat atuh. Saha? Si Iwan jeung si Hasan duaan keun bae kitu-kitu oge. Tah, ai kitu mah sok. Bapak kajian nganjuk ngahutang, tapi bawa duaan eta. Nya. Sok. Duit loba pangabutuh eueuh bingung enjang naon. Yo, saha? Waalaikumsalam. Lebat. Weh, Cep. Nan, Cep. Aduh, kumaha? Sageus. Oh, Alhamdulillah. ngampar we di dieu lah, ayo. Aduh, ya teh urang teh keur aya kabingung. Ya, terus Ayeuna teh kan liburan sakola. Tah Budak teh yang ngajak ulin ka urang. atunya ajak ulin atuh kari. Nya eta. Nah, Duitna. heeh. Urang teh rek nginjem. Era-era ge lah ada jang budak urang teh. Emang butuh sabaraha? Leutik teh gede. Ya 20 juta lah. Mau gunting teh? Can ditek-tekan duitna soalna deg-degan we urang Agak gitu. Ai sakitu mah lah gampang ke urang mah 20. Kalau satu aya kitu mah nya aya mah urang regreg. San. Aduh. Aing dek diajak sia ku bapak urang ka kebun binatang. Urang ge sarua tuh. Kemana maneh? Ka kebun binatang. Diajak ku saha? Bapak urang. Kan bapak aing jeung bapak maneh teh sarua heueuh. Heuh nya. Belegug maneh anjing. Aduh. Aya si gobleng ka dieu euy.
nong. Kira-kira euy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan nyawalakeun naon ya? Iya. Keur ngadokeun Dek liburan ke kebun binatang dek nyaruakeun si ieu. Deukeut atuh. Dek minggu upen ke kebun binatang. Embung jika monyet. Nah, si monyet teh. Embung. Mending urang ke luar negeri yuk. juga duit Urang mah. Pokokna mah jeung bapak urang diajak bila perlu yuk milu udah diajak urang geus ngadongeng jeung bapak urang ka luar negeri. Kumaha? nyari gitu mah. Hai, gula. Bener. Ai luar negeri teh di mana jauh? Luar negeri Garut. Garut. Ayo atulah. Kurang ke luar negeri yuk. Ayo, Iya, orang tanyakeun ke bapak urang yuk. Ojig lah, tanyakeun heula. Sok. Ya, itu kayak di kabaran di kurang euy. Assalamualaikum. Kalau negeri bisa tau buka duit loba oh. Duitnya cing menang di mana? Anjing. Mantap. Saben gan. Ai can aya wae kabar kumaha. Gan. Saben. Ih, keur naon dia? Iya orang ke ngamen kieu keur ngemis ya. Urang kan kamari teh maneh loba duit, urang pinjem duit teh. Heeh, urang teh kamari teh kena tipu duit aing beak. Anu mah aing tong berani rek mere nginjem cek. Kedah harga hese. Atuh berarti aing kumaha ieu nasibna. Ya kumaha deui atuh udah. Atuh aing geus kumaha deui atuh. Bisa minjem urang barengan di dia tuh. Sugan we atuh. Gan. Besaran gan. Pak, ayo Jang. Kon beli tangkea liburan. Oh, ya kumaha rek ka luar negeri. Hampur aja. Maaf. Boro-boro bisa ke kebun binatang. Kedah harga bapak teh lieur. Terusan, bandara lagi tutup jam. Karena sesut bakalan loba. Kieu we. Mendingan ayeuna mah urang kumpul heula. Urang dengan duit pebarengan bantuan bapak di dia. Di mana? Di dia we lah urang bantuan bapak. Kumaha ieu sarua we bae dang geus kumaha. Urang ngamen we kabeh sugan aya meunang mere gede. Urang ngamen Iya. keluar negeri. Bantuan ka kota maju. Pak. Kita jadi kaya. Hayu ka kebun binatang. Aing maneh ka saha nyebut apa? Emang maneh anak saha? Aing bingung anjing anak saha aing. Sugan. Geus we kieu jang ka dieu terjadi liburan teh. Bantuan di dia lah. Geus bantuan we di dieu. Orang parsaben di dia. Gemel mending oge. Barengan. Aing budak saha aing. Teuing, paling kan mending kitu nya. Mana budak saha itu nyaho. Balik. Anjing. Nah, kakak Arinit di aing budak saha teh di aku goblok teh. Anjing. Payu urang ulin, Pak. Anjing. Kebun binatang, Pak.